hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pangarsa kasabuhan salaku pupuyi pangampungan usin kuring dihormat bersama Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Tanpi Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh alim ulama, tokoh pemuda, seniman, bebas seniwati, ogen aya dia sabudha dan ketempatan. Tegilap keluarga besar di umuh ku keluarga Ibu Noneng Hotimah kali Bapak Nanan Saiful Manat bagi saksir bismillah kehormat. Langsung dipayan kumulung nabi atur syukur kang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Sugeng puji urang sami-sami sanggakeun ka Allah Rabbul Ijad. Kalian kodrat sakirdat mantana orang tiasa kembang ariung sagulung rumpung hempah nur bayak sakadang warga taraga tasyakur bini mahwal matu urus. Numana insyaallah dinten enjing Neng Rista Lela SPD sejadi dahupkeun jerum laku ibar pangdua mudah-mudahan dipaparin kalancaran dipanjangkeun yuswana dipanjangkeun jodona kalaban rumah tangga nu sakinah mawaddah tur warahmah. Tahilap salawat wa salam ugia salamina tetap langgeng kasanggakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabi'at tatugi ka urang sadaya miharap syafaat hari kiamat kiamat amin ya rabbal alamin. Kalian nyebat bismillahirrahmanirrahim. Pacadat Sunda minangki ngaras kali sirman panganten seja dikawita. Laras teh jibuktos sahormat nu jantan putra kanu jantan ibu rama. Nya memang kitu ka unggal ularek kunjung ka gunung Moja ka Sagara. Gunung masuk rajin uruk Sagara masuk rajin bedah. Anggur mah munjung kudu ka indungnya Moja kudu ka bah. Sabab indung tunggu rahayu bapak jantan. Dauhan Allah Ta'ala ing Al-Qur'an sing saja manuta tumut ka ibu rama tur taramidama sumpah palsu insyaallah pating rahmat. Kangjeng Nabi ngadawuh moal dihampura hiji umat namun teh dihampura laku indung jeung bapak. Katerangan Allah Subhanahu wa taala na Al-Qur'an eces al-jannatu tahta dabihum. Surga teh enna dampa sampean tuang itu. Begitu lamun urang keng pangampura teh indung ngandung ti bapa nu ngayuga barokah rumah tangga ibu. Kitu diantawisna hartosna naras. Jadi katinggal sinjang 7, sinjang kaguan 10. Basa nagirajana yang benagi sama barakun saja. Mungguhnya sepuh urang mah dacan tiasa tangtos kitunya angka sepuh urang. Lambang nadunya bumadunya tawarek hampitan ka urang tapi dunya teh tiasa dihampitan ku urang. Hartosna sami urang hirup kumbu di alam dunia isian ku amal-amal soleh. Jadi katinggal kembang sareng bawangia mudah-mudahan ieu calon panganten teh sing tiasa nyingit tanami kulawargina ngangkat harkat martabat ibu ramana. Khusus sama kulawargina sing sakinah mawaddah tur warahmah. Mangga sadacan ieu calon panganten sedang ngalaksanakeun ngarasi kuring sedang ngalaksanakeun rajah panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Agung Maha Ulas Tur Maha Asyik. Allah Maha Agung Maha Ulas Tur Maha Asyik. Naratas jalan ucaan sugan hirup manjing hurip hamolas kumaha sareng cek hidupkan buat kenjalan rengatan katampian kesan mandi kalau wisi patahunan lebih nawarencang diri anu sakiwari rek nulung tujuh membuat ke pajajaran bongan hayang pulang padung dengan jeung usik napangan cikar bak janin hidup
Mau serang apa caranya tadi? Kalau balik dia main kali ini kak, wargi cakap ini ada anak yang cimat awak masih kaimut mamah jengko apapun kampung berhidup di ayun amping dicaring berang jeng penting di ayun amping kusam kayak nama majeng apa kedah ikhlas rek ngecakeun aisyah panungtungan katuang putar rek ngarumah najan dewasa tapi itu bisa dipaksa ya papasten tinu kawas mama serang apa tinggal raih neng salit-salit tetep raih neng sok salit-salit purakeun eta Aisyah purakeun eta Aisyah sok ecakeun salit-salit apa calik ini mama calik neng calik bayaran apa sing raos neng calik mundur salit sing raos salit palita geus silok hanya apa itu pernah bias bapak terasa kan itu terasa bias biarkan ya kita biarkan dia silok lahir ibarat hanya apa itu pernah bareng-barengan hanya apa tidak dihidup oleh para geus ya paling taklir ibarat kanya apa itu pernah lengkah-lengkah gawitan hidup orang tapi kaya harus dewasa cekap nih cekap Gerak tari magelis cai kanyah cai kaduduk cai kaheman cai kaasih tinu jantan ramah hidup sampai cerdas. Nah, sing jadi dulu jadi hidup cai wujud kasuburan calik sing rawas guys anak yang jibat awak kembang soca buah manah belahan nyawa pemajib sama hidup rek muka lambaran anyar sing inget gelis kana raga puak caka wajahan yen hidup lahir gumelar ka alam dunya teh lain lahir di kelabat tapi hubungan rahim tuang ibu kantos ngakandung hidup salapan sasi hese capek mama hasuh di zaman lembut ngarorok di zaman orang komplek di zaman bayi gelis bagja ayeuna diantar ku mamah jengko apa ke gerbang ka bagjaan rek laki rapi tinggal rai mamah nih tinggal rai mamah nah nek ieu sang mulia aulia Allah diturunkeun pikeun ngajaga hidup di alam dunya urang emot-emot heula geulis jasa mamah jasa kasayang mamah nalika rek nembean ngadeg salapan sasi dina pakota sabulan ngahera 2 bulan rumah 3 bulan rumula 4 bulan makruh 5 bulan pusing 6 bulan malu 7 bulan kolot 8 bulan orang 8 bulan gelis hidup lahir kalam dunya guyang getih memang getih lalamparan bari jeung nyawa taruh kesang leutik kesang pada harita mamah dipertaruhkeun tapi mamah ikhlas tungtung nyawa harita mamah dipertaruh hidup harita lahir na dinten Jumat kaping hiji bulan 10 tahun 1883
kukanya jeung kadeuk mamah jeung apa dina pian kristal di barang proa hidup kalam dunia mamah ngabohing kirang kolom siang sudah kana tuang isuan pontel 2 tahun setengah lila pun dihitung meng sabaraha letter susu tuang bisa muamalikeun ka nyaah mamah bisa muamalikeun ka dedeuh mamah mulang kenci susu indung kumaha menjaga di dakwah bainan Allah geus boga naon bintang ti budak nu soleh nu bisa ngadoakeun para mamah tah ayeuna geura emut-emut bisi pernah boga dosa ka mamah bisi pernah nyarekan ka mamah bisi pernah ngarahutan hate mamah sok ayeuna geura bersihkeun deui hidup raga hidup mentah hampura ka indung nu ngandung bersihkeun diri hidup prak neng ayeuna geura nyarios ka mamah Kedewasaan hidup kayaknya kecil besok jadi akan sok bukti geus yang hidupnya akan jaga induk kita sok kering gede Sengita jaga harkat martabat indung pokok hidup oma indung nu ngandung bapak nu ayu sengit cakap neng majang salih neng majang salih kita sudahnya majang tinggal rai mana tinggal rai mama cepengan pananganan sok bubrageun mastakana pangkonan mamah hapunten abdi hapun di luhur sausa praputihan nafsu bas dampang yang penuh kantos kekerinan rahimah mamah karepotan ku apinya ngikir lain nangkaraksa candak berat air di kantor mikir aku mamah ya abdi nepurah kabarubah kecil minaret mamah ku abdi disagat nikah ya abdi nepurah kupun ditambih kapusing dikawit alit dugi kekiwan mamah hapunten rangkul
rangkul mama guys, rangkul dedeh deui anak mama asa cikeun mama asup di buruan menang asup di taman lemah ayeuna rek lakira hampura geus hampura ngatutur bisa kantin kajaga ngarawat ulah jaga ulah kadang badi bae jika mamah doakeun sing jadi budak saja taat kesalah kaya sholat geus kade sholat jika geura munculan terjadi bapak cekap naik alih perjalanan saling meeting segala kumlarna hidup kalam dunya lain kan saumur aya indung nu ngandung tapi aya bapa nu ngayuga tah ayeuna dihareupeun hidup katinggal atra bapa hidup tinggal rai apa tah ieu insan mulia aulia Allah paling hebat tu paling kata cinta si capek aku pilarian nafkah gede belaan kesang negaraja lamun diukur sabar letereun kesang tuang keur kabelan sok aya buktikeun kabaktian diri ngabakti menjadi putra menjadi sok gerawa sok merasa sok wasuda pasang program wujud bakti panjenengan komplek tidak maharani ayeuna geus sisa kebaktian gede hidup cepat panangan suku beragam mastakan pangkonan apunten abdi nyalakeun beuheung deg-degan ti korong-korongkeun suku genteng bengkokkeun abdi nyalakeun sadaya abdi toleh nadakeun mugi abdi tiasa sareng pun lanjut ngampas segala rumah tangga tujuh kana cita-cita harapan sadaya rangkul apa guys dedeh teuing anak asa cikeuneh apa nimang hidup di buruan menang masuk di teman lemah ayeuna geus lakira hampura geus jaga ulah hadap badi poeun hampura jik didoakeun doa sing menang kabagja dunia paling akhirat rangkul apa sareng mamah di tengah-tengah dedeh teuing anak apa bagja mamah di bagja hidup rek lakina jiku mamah jeung apa doa sing menang kabagja dunia kali akhirat sing sakinah mawaddah warahmah amin aya raina mana raina raina sampai ada calik kapayan itu nih nah entah neng payan kali itu caliknya cepengan panangan teteh cepengan panangan teteh sok sungkem kadi amajang ya sami raina ya sok dekung kadi atas kana pakoran cepengan disaksian ku mamah jeung ku apa poe ayeuna hampura kasih hampura teteh segala rupa kesalahan omongan kegedahan katuan ku apa cariosan itu pernah ke diri teteh oge teteh menjadi ati hampura kasaksian ku mamah jeung ku apa urang lesotkeun segala rupa pangbaluh wayahna diri urang segala rupa pacek kada wayah diri urang urang lesotkeun bersihkeun poe ayeuna saksian ku mamah jeung ku apa doakeun teteh sing pinagih jeung kabagjan kasih sok didoakeun ku teteh sing urang kabagjan hidup doa sing lancar dina studi atau di sekolah doakeun teteh sing sakinah mawaddah warahmah rangkul rai-raina rangkul teteh sok dirangkul teteh tah kitu sok seepkeun ayeuna nya waktuna aya
leungitkeun sakarupa pancingan bersihkeun manah sok cekak tepangan wargi-wargi heula geulis gelis punden hati geus bisa mulih geus capek jeung hebat paling teh najan bah toloheor sok terasa aja nih sarengkat sapa teras neng aja anak ibu gelis punden hati sok pajak kan ya geus bisa mulih geus capek jeung hebat najan bangun toloheor sarengkat anak ibu nu gelis punden hati geus bisa mulih geus capek jeung hebat najan bangun toloheor ada gelis ajakan apa dibayar Pak? Apa dibayar nih di tengah orang kereta apa dibayar Pak? Aja. Kawitan kumaha tilu guyuran tilu hore kahanap singlatis
Jengku Biyoyo Tante itu dia meninggal proses apa? Oh, ibu aja nasi buat jecin Bangga, ibu Biyoyo lah Amunten ka pihak keluarga nyiapkeun anu kuat anu nu ageng anu bersih anu sanesna mah sawihan we nya awatos nengna Ibu Haji Ecin aya Bu Haji Ecin sawihan wae teu kedah tina mastaka tina salirana we Saya Bu Haji Ecin, ayah Pak Min, Pak